Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu pamirsa sadayana. Puasa itu ngajadikeun hiji kawajiban kanggo urang sadayana selaku jalma mukmin. Sakumaha pangandika Allah dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pihartoseunana wallahu alam bil murad. Hei jalma-jalma anu beriman, diwajibkan aranjeun teh pikeun puasa. Sacara diwajibkeunna jalma-jalma samemeh aranjeun kabeh, di mana kitu aranjeun kabeh bakal kaasupkeun jalma anu takwa. Jadi kauninga tina ayat ieu yen anu digero sina wajib puasa teh nyaeta jalma anu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma-jalma anu beriman. Jadi anu teu beriman eta henteu hei alias henteu digero. Salaku jalma mukmin anu ngabogaan iman eta bakal rumasa digero ku Gusti Allah Ta'ala, di mana geus rumasa digero datang bulan Ramadan moal hese deui bakal langsung ngalaksanakeun puasana. Moal loba tuwur tawar, moal loba puduh pedah da uing mah ayeuna mah keur ngarit gahga haus moal puasa moal da jalma beriman teh boga rasa digero ku Gusti Allah kudu puasa. Moal loba tuwur tawar pedah kuring mah da jalma teu boga, Gusti abdi mah dajang saurna ge eueuhna naon moal puasa we moal. Dan naon da boga rasa yen kuring teh digero ku Gusti Allah kudu puasa. Lir ibarat kieu contona ayeuna kahareupeun imah urang aya tiluan tukang dagang nu ngaliwat. Hiji tukang pinang, kadua tukang tahu, katilu tukang kadu. Anu digero ku urang saha tukang pinang, cik kira-kira tah tukang pinang eureun moal. Pasti bakal eureunna. Naon sababna? Boga rasa yen manehna digero ku tukang anu boga imah. Ari tukang tahu jeung kadu eureun moal. Moal da rumasa manehna mah henteu digero. Ayeuna urang jalma mukmin, ieu teh rasa urang teh jalma mukmin, ieu aya panggero ti Gusti Allah yen urang teh kudu puasa, pasti urang oge bakal eureun. Itu eureun naon? Eureun barang dahar, eureun nginum. Naon sababna? Sabab eta teh anu matak ngabatalkeun puasa. Da ari ngaran puasa mah nahan perkara anu ngabatalkeun ti mimiti ayeuna datang fajar sodik tepi ka datang waktu maghrib ti beurang teh tah. Urang eureun nginum, da eta nginum ngabatalkeun kana puasa, urang eureun dahar, da dahar ngabatalkeun kana puasa, urang kikituan jeung pamajikan eureun ti beurang mah da eta teh ngabatalkeun kana puasa. Tah moal hese deui da geus aya rumasa yen urang teh digero ku Gusti Allah. Sabab ngaku yen uing teh ieu teh jalma nu beriman. Ayeuna tukang pinang ngaliwat ka hareupeun imah digeroan teu eureun, ngadulungsung mang pinang. Ngadulungsung we. Tukang pinang teh kira-kira urang ka tukang pinang ngomongna bakal kumaha? Si goblok mah tukang pinang gelo, bonge tuh. Ayeuna urang jalma mukmin digero ku Gusti Allah teh, hei maneh teh kudu puasa, henteu eureun ngadulungsung we. Barang dahar ti beurang teu dierem. Biasa kawas lain bulan puasa, berarti urang oge ku Gusti Allah disebut naon? Mukmin bonge, mukmin gelo. Hayang daek disebut mukmin bonge gelo. Mung da urang mah cager matak urang teh kudu daek ngalaksanakeun saum da eta teh jadi kawajiban ti Gusti Allah. Urang geus digero ku Gusti Allah kudu ngalaksanakeun saum.
Wajibna saumnya eta hiji ka jalma Islam, kadua jalma mukalaf alias balik jeung boga akal, katilu mampu ngalaksanakeun puasa. Nah, itu lain Islam teu wajib eta mah. Islam ngan budak leutik can balik berarti can wajib. Hegae budak mah ngan kudu diajar budak oge. Itu supaya naon, supaya biasa engke nalika balegna ngalaksanakeun puasa. Komo budak geus umur 7 tahun mah urang kudu aya panitah ka budak, ulah diantep, ulah dumeh budak eneh diantep teu puasa oge. Titah bari singsieunan ku urang dina nalika teu puasa. Nah, komo lamun geus 10 tahun heg mampuheun kana puasana, lamun teu puasa teh mah kudu diteungeul ku urang. Ayeuna Islam balik mangges ngan teu boga akal kaos jalma nu gelo, teu wajib eta oge sarua. Ayeuna Islam boga akal bari balik ngan teu mampu kana puasana kusabab gering teh teu wajib poean eta kudu puasa. Itu kenae ngan engke bila mana cager beres bulan Ramadan wajib kudu dikodoan ku urang. Itu hari isukan kumaha nya eta mah kumaha isukan, lamun wae ayeuna teu mampu teu kudu puasa deui. Lamun mampu poe isukan poe ayeuna da teu mampu teh isukan mampu puasa isukan mah. Itu. Jadi wajib puasa teh hiji Islam mukalaf bari kudrah mampu kana puasa. Nah, sing sanoso pintas mudahan aya manfaatna insyaallah dilajeng dina kapayuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.